Mak, abi rek enta izin. Ka mana maneh? Babaturan ngajak ka gunung. Montong sia teh perawan keneh. Nah, emang parawan teu meunang ka gunung, Mak? Lain teu meunang sia teh perawan keneh mah ulah keluar di peuting. Mama asal lieur dipikir-pikir teh. Nah, ai maneh make lieur. Mama licik sorangan. Ari emak peuting jeung bapa ngomong, urang keluar bareng. Maksudna mah eta mah lain keluar kaburuan sia teh. Yang geus keluar bareng rek ka mana, Emak? Eta mah lain keluar bareng ka mana sih? Geus ka itu irit. Aya nyawa urusan kolot. Ai ngumunteun patanggi si budak. Sakirana pamajikan ngaganggu kalau pangaras kurang kita mantap kayak dongna musingkeun teh naon bogoh Men, Bob men orang teh jauh-jauh di juk-juk anggang di teang men. naon Aing teh minta hampura ka mana teh men. naon rek paeh minta hampura Lain men, sebenarnya orang mau bisa musik di mana teh men. anger baku dinya mah geus janjian teh ceureuh teh Lain kitu men pamajikan aing kieu wae men euy. dengekeun Bob Oh sok. sakirana pamajikan ngaganggu kanu pangaras sepurang kita mantok kayak dongna musingkeun teh naon bogoh jadi cek aing oge cek aing oge heulakeun mah pamajikan prioritaskeun sia teh Asup ya tadi malam gitu. Asup. prioritaskeun Asup. Asup. Tadi malam gitu asup. Nyai, ka dieu. Aya naon, Mak? Ayo bapak maneh ka mana? Naon tadi mah ningali mah keur di kebon jeung si Siti. Keur naon di kebon yang si Iti? Katinggalina mah keur ajul gedang. Ari sia boga bapak keur kitu wae da antep wae. Nah, ari mah pirang ngajul gedang meuni ambek. Lah teh ngomong kumaha biasa lagi ngajul nu aing. Kakak, ngajul naon ari mah asal lieur aing mah. San aku aing di eta rek di susu. Nah, masih mah ngajul gedang dek arek dicarekan teu ngarti dah. Oh, gamun gitu. Ira mau digawena ayeuna tanda tangan kontrakna tuh. Bob, Oi, ayeuna mana gawe di mana? aing mah keur nganggur maneh. Kabeneran atuh. Pan rencana salaki urang teh rek meuli mobil. Terus? Tapi pan apa sorangan salaki urang mah teu bisa nyupiranana. Ya. Didinya minat teu jadi supir pribadi urang. Ya, hari urang mah kumaha duit atuh nya. Emang dinya hayang digaji sabaraha? Urang mah keun bae minta gaji 4,5 juta we sabulan. Beres sakitu mah atuh. Dahar. Dijamin dahar oge. Ai rokok. Dijamin rokok oge. Wah, daek bisa nih gitu bang. Man orang teh keur bingung euy. Bingung ku naon deui? Aing can bayar kontrakan. Kari pindah ke kalem dipangbayarkeun ku salaki. Aslina teh. Aslina. Oh, gamun gitu. Ira mau digawena ayeuna tanda tangan kontrakna tuh. Ke heula, ulah maka ayeuna. Ngabloh kayeuna. Pan aing karek rencana eta mah. Wacana pabelit sama sering mikir. Head. Aduh, eta nini meuni raos kitu plenyun we udud. Naon deui hirup mah udah bating pamikiran. Lain eta mah ngeunah udud kitu teh. Yang ngeunah atuh maneh mah teh nyawa kanikmatan. Urang mah hayang udud teh sieun disebut sarakah mah ku salaki. Naon hubunganana sia jeung sarakah? Heueur engke teh cek salaki teh udud teh meuni luhur handap. Sia mah goblok. Da beda deui atuh eta mah. Karaokean. Goblok, sia teh sebagai salaki montong sok ngabeja-beja bobogaan awewe. Ku aing sia isukan moal dibere deui geura. Men. Tuh men tuh kamu mana men? tuh aing tadi aing Bob naon ari nu penting eta barang di mana weh Wah, aku banget itu. anjing madep pisan empotna bos aya leuwih Adanya. eta ngomong-ngomong barang di mana Yang mau beja-beja tuh goblok. Kamu di beja-beja mah geus mana ini sorangan. Urang teh penghasilan di mana? oh anjing sakit oge Bisnis goblok lain men. Ngomong-ngomong mah kamu mana? nah karek jo pisan geus dua hayam Oh, jalubi Kang. jalu atuh an peda jawerna hungkung sadalede Emang kunaon jalan lele gitu? apaan urut atuh ngelede Goblok, sia teh sebagai salaki montong sok ngabeja-beja bobogaan awewe.
Kok aing sia isukan mau dibere deui geura. Ben, nanti kan aja heran. Goblok ganang ngomong kemana. Awe nyamung wae batur ngomong. Iya mah anjing. Mak, mak kenaon cicing di sorangan? Ieu ningalikeun cau nyai. Nah, habat kudu ditinggalikeun. Heueuh ari jantungna hiji, ari cauna meuni loba. Nya kumaha kitu, Mak? Heuh tapi anu salaki emak mah jantungna hiji, cauna hiji. Eta mah lain cau atuh, Mak, buntut. Buntut. Buntut nyai. Buntut mah Mas.